Aduh, aing malam mingguan ya. Pisan duit dana ieu ngan aya 300 perak. Aduh. Aing nya duit ka mana ieu malam mingguan rek mau wewe. Si Besti. Besti ka mana Besti? Ada ka lapang. Duh, aing tulungan heula ieu, aing sakedeung pokona mah ieu. Engke diajak urang tuh pakai mobil. Wah, Tah, ieu mobil aing kurang 500.000 aing duitna. Rek beli mobil ieu. Bayarna aing nyelang ke ku aing diajak tumbak mobil uang piknik. Bener sih ya. Bener uang ojek jeung aing piknik. Aya 500.000. Benar. Aya. Bener tapi aja. Bener, aing ngeka duitan mobil. Aduh, aing kurang Ya. 500. Nah, aya apa namanya? Anjir, bener the best, bukan the bestnya, hatur nuhunnya kayak ku aing ngajak piknik, heuh. Ke telepon ya. Heeh, siap. Menang aing jeung malam mingguan ti mana we ku aing katipu si Besti. Mang Dadang, ada mobil ieu jadi dibeli ku Mang Doyok. Saha nu ngajual, Neng? Oh, tadi saurna dipeser ku Mang Doyok. Tadi teh nambut atis ka abdi 500.000. Da kirang nyariosna. Ieu mah mobil rek ngahadean we ka bengkel. Ieu we ditila. Ka bengkel ieu mah rek dihadean. Wah, Mang Doyok ieu mah nipu.